Upami urang masrahkeun sato kurban ka panitia, hek nyarios ketika masrahkeun sato kurban teh, kuring ngawakilkeun ka anjeun pangmencitkeun jeung pangbagikeun. Kumaha hukumna panitia kurban nuang kana daging sato kurban? Walaranana hukumna teu kenging alias diharamkeun. Naon sababna? Sabab status panitia kurban adalah wakil ti mudhohi, tegesna wakil ti jalma anu ngalaksanakeun kurban. Kumargi statusna wakil, maka kewenanganana ngan saukur aya dina perkara anu diwakilkeun ku si muwakil. Ta ayeuna dina urusan nuang, panitia rerecakan barang tuang sasarengan nuang kana daging sato kurban, eta kenging atawa henteu? Walaranana teu kenging upami teu aya izin ti muwakil, tegesna ti jalmi anu kurban. Upami aya izin ti jalmi anu ngalaksanakeun kurbana, aya kadar anu tos ditangtukeun kanggo si panitia kurban, maka hukumna kenging kanggo panitia kurban nyanak bagian sesuai kadar anu tos ditangtukeun ku si mudhohi. Contoh, si mudhohi tanya rios, tah sim kuring ieu ngawakilkeun pangmencitkeun ieu sato kurban jeung engke pangbagikeun. Kalayan mangga panitia kurban nyanak bagian tina ieu sato kurban saukuran contoh 1 kilo atawa 2 kilo. Tah maka si panitia kurban aya hak nyanak bagian sanes upah, awas kade, bagian ieu teh bagian pembagian kurban anu tos ditangtukeun tah ku si muwakil. Nyanakna bieu ngan diizinan saukur 2 kilo, nyanak tah 2 kilo pasakan we sarerea. Kumaha upami teu aya izin ti muwakil atawa teu aya bagian, teu aya kadar anu ditangtoskeun da muwakilna teu nyarios nanaon? Kumaha lamun teu aya bahasa atawa kadar anu ditangtukeun? Dina hal ieu aya kaul Syekh Nawawi Al-Bantani anu nyebatkeun bahwasana kenging ka panitia kurban nuang kana daging sato kurban si mudhohi saukuran kadar anu diadatkeun di wilayahna, tegesna saukuran anu wajar kangge dianggo tuang enjing sareng sonten, teu kenging langkung ti eta. Nya intina mah tiasa nuang sautak saeutik mah saukuran adat jeung kabiasaan di eta lembur. Tapi kangge jalan kaapikan kangge urang kedah talete belece panitia kurban teh si mudhohi teh ditaros papanyangan, ieu teh ngawakilkeun teh samet mana? Ya kumaha lamun panitia kurban nuang tina eta daging kurban? Upami aya izin, nah itu enakeun. Atanapi aya oge cara supados panitia kurban lebih laluasa. Carana teh nyaeta ku jalan dimilikeun heula ka jalma